Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten mitra sadaya tepang deui sareng simkuring pun Erika Nastiti Salsabila sareng simkuring Reisya Jalpa Alpia anu bakal marengan pamiarsa kusababaraha warta anu paling enggal sareng dipercaya. Pamiarsa nyanggakeun iber salengkepna. Bare sadaya, hargi tomat di Loji Karawang Selatan kapantau naek, dugi ayeuna teu acan turun. Bare sadaya simkuring atos nyambung sareng salah sahiji reporter anu tos aya di lokasi. Hargi sababaraha sayur di pasar Loji Karawang Selatan naik, salah sahijina nyaeta sayur tomat. Anu sahiji tomatna Rp1.000 jadi Rp2.000 sahijina. Tangtu padagang rasa risih ayana kenaikan harga eta. Ayeuna abdi atos di pasar Loji nyaeta nu salah sahiji pedagang sayur tomat. Ayeuna abdi dinaik bade ningalikeun wawancara ka pemirsa. Dan tebangkeun namun abdi kurang lagi di sakola SMA Negeri Pangkalan. Punten abdi ieu bade ngarios sareng ibu tah. Oh ibu teh. Bu, diraha tomat naik. Ibu kumaha carana supaya pemilikna teu kalabur? Di diana di paketan tidak ada logo supaya tomatnya Ibu atau nuhun atos ngasihan orang kawak wawancara ieu. Pamiarsa, rupina mung sakitu pidangan warta dangget ayeuna simkuring Reisya Jalpa Alpia, Simkuring Erika Nastiti Salsabila amit mungkur amit mundur nedaha punten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.